Cek, buka duit nanti. Ai maneh, urang ge boga duit di mana? Nyaho urang ge can mayar emo kumaha atuh ayeuna sok? Kumaha atuh? Hek sia petugas itu mah galak. Urang tuh boga duit. Heeh sarua urang ge teu boga jang duit di mana? Kumaha atuhnya? Heuh kan bae ayeuna mah mun ka dieu mah urang ieu we urang mah urang api-api gegeringan we. Ece nu jadi nu gering mah heuh. Bae. Urang jadi numpang, urang teh ngajaga eueuh di dieu jadi pegawai teu boga duit. Heuh sarua. Atuh aya nu Geus nya. we enak mah. Oke lah mau aya petugas urang buru-buru ece urang simutan heuh. Kumaha tuh? Heuh si eta petugas masuk buru-buru. Cek buru. Assalamualaikum. Neng. Ibu nah, ibu aya di dieu. Neng iya maturan ibu iya gering aya Neng. Ibu matak nolak ka mayarnya. Bete gawe ibuna nungguan nu gering. Astagfirullah ibu, ulah kitu. Abi kita tadi ku kurilingan ngatosan ibu di riungan. Ibu teu dongkap-dongkap. Ay Neng si ibu iya malah mun ditinggalkeun teh bakal ngagerebeg geringna teh. Ah, ibu anu tuh terang nanaon lain mah ibu kudu mayar pokona mah teh kantor abi diteken, Bu. Neng mah teu boga duit atuh Neng. Sok ibu mirarian atuh nambutan. Teu aya Neng kan ibu iya gering. Tadi ge ka eta ka dokter make duit ibu. Soal mun hayeuna abi teu nyenak aja ka kantor abi kedah kumaha ibu. Aku mah Neng we. Abi teh dipecat, Bu. Sok mirarian atuh ai ibu ulah kitu. Ay Neng tempo ieu nu gering karunya. Atuh engke we nu geuring masuk eta we bayarlah hutang. Teu boga Neng. Sok kumaha we atuh ibu mirarian. Teu boga Neng. Mirarian, Bu. Atuh nyeuring naon? Ibu mah buah alasan eta mah mau mayar meureun cigahna. Entong nagih ka incu aing manehnya. Incu aing teh teu bogaeun duit gering. Nyawa teh aing mau. Wah, panurungnya eta mah nu ditagih teh. Cek geus ini. Sifat apa?哎呦我的妈！